Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg. Ayeuna kantun bagian anu ka opat walasna. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Yenika. Kangge Acek Yeni ngahaturkeun rewuh laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang mah sok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka opat walasna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzlan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Jung harita si Gondewa Sakti cangkat sikepna bari tetep kayaan tenang, malahan seuri bangun anu ngahampas kana kekuatan lawan. Atuh puguh we pikeun si Oman tambah ngaheab hatena. Teu antap parah deui harita si Oman ngaheumbatkeun bedogna nyabat ngarah kana beuheung si Gondewa Wesi. Hiat modal si juri, hiat hiu huus. Bedog harita nyaleber rek nigas beuheung si Gondewa Wesi, tapi lep si Gondewa Sakti ngelau huus. Sambaran bedog si Oman ngatius luhureun sirah. Si Gondewa Sakti males narajang ku peureup anu buleud ditonjokeun ngarah kana angen. Tapi si Oman lumayan rancingeus ngakilekeun awakna ka kenca hiuk set plos. Atuh tenggelan si Gondewa Sakti teh ngeplos ngan ukur ngadar angin. Hep cisat ya cek si Oman. Kituna teh bari nyabetkeun deui bedogna anu diarahkeun kana genggerong lawan. Si Gondewa Sakti rikat ngagentak ka tukang. Jauh plos. Sabetan bedog nyamos dewe, sedangkan si Gondewa Sakti metakeun sukuna najong leungeun si Oman anu keur nyekel bedog. Hiu blek cenang. Bedog teh ngacleng. Barang jeung si Oman ngogorowok. Walau, garido. Si Oman ngabangkieun
barinya kelan pigelangan leungeunna anu karasa potong. Matak oge boga bedog di anu alus atuh euy. Lamun teu boga bedog nu alus, beuli atuh ka Nyi Rebeka Almaira. Sok dijamin alus bedogna nu kitu mah. Daripada bedog si lain. Eta mah bedog cocolek tarasi, bedog catang hau. Cek si Gondewa Sakti. Si Oman harita geus mancuhkeun deui kuda-kudana. Siap-siap arek narajang deui. Si Aib alias si Gondewa Sakti jen harita ngajanteng henteu taki-taki siga anu henteu rek gelut. Sabab pikeun manehna geus bisa ngukur nepi ka mana kemampuan ilmu lawan anu henteu satai kuku-kukuna acan. Kurang ajar, ngampas ya, ngahina pakarang aing bangsat. Rasakeun sia, ya, jeleng. Harita si Oman loncat deui maju narajang. Suku si Oman harita ngajalapung ngarah kana beungeut si Aib. Tapi si Gondewa Sakti henteu ngajat, ukur ngagerakeun leungeun ka kenca keur mapag tajongan si Oman anu ngadius. Hiu beugdes. Suku si Oman norek najong teh dihabek ku leungeun kenca si Gondewa Sakti. Atuh alih. Si Oman ngagero tuluy kudubruk, laju ngudubruk teu bisa hudang deui lantaran sukuna langsung potong. Jadi ngampleh nalika dihapuk satarikna ku leungeun si Gondewa Sakti. Nempo si Oman ngudupruk, si Suga baladna jadi rungah ringe, hatena ngaradak seber. Asa teu wani lamun kudu gelut ngalawan si Gondewa Sakti anu sakitu hebatna. Geuning jago oge eta mangruk deui. Aduh, leuwih hade. Aing mending balik ya. Kudu laporan ka Ki Baros. Sabab eta mangkruk lain jalema jore-jore geuning. Aduh, daripada aing sanasib jeung si Oman, leuwih hade aing lumpat ah. Cek si Suga dina jero hatena. Geus kitu mah teu mikir dua kali. Sat. Harita si Suga ngawatek jurus. Nyatana ngawatek jurus 1000 lengkah. Daguan sia kisanak, daguan sia. Burung beng. Si Suga lompat ngapecir muru ka pilemburan. Si Gondewa Sakti ukur gegodeg nempo tingkah polahna si Suga anu model kitu. Sedangkan si Suga harita lompat satakar kebek. Barang nepi ka tengah lembur, manehna pada nanya ku orang lembur, aya naon cen aya naon. Tapi si Suga teu nembalan, terus we lompat muru ka imah Ki Baros salaku pupuh eta lembur. Sakaligus pimpinan jawara nu aya di lembur Baturuyu. Kabeneran harita Ki Baros teh keur aya di imahna. Ki Baros kasampak keur diuk dina golodog dibarengan ku si Edi jeung si Udin. Nalika nempo si Suga nu lumpat sakalumpat lampetna muru kadinya, Ki Baros rada ruas. Aya daun ilaing Suga, daun. Aduh, lapor gi, lapar. Lapar labor sia teh. Lapor maksudna ki. Aduh. Uing panggil jeung saurang budak ngoraki. Di mana? Itu di si lembur ki. Cek si Suga nyaritana teu kebat lantaran napas tangga hegak ngap-ngapa. Bagi jeung budak ngora. Budak ngora. Budak tapi si ganu panggil jeung maung wae sia mah panggil jeung budak ngora teh. Ya benerna sia panggil jeung budak ngora panggil jeung maung sia Suga. Cek Ki Baros bari netep ka si Suga. Budak ngora tapi sakti ki. Sakti. Terus mana berat ilaing si Oman. Si Oman cilaka ki. Sukuna dipotongkeun ku eta budak ngora ki. Cek si Suga ngajelaskeun. Uma da salah sia nyarita.
Da saya da budak kora desa kurang ngajar pisan make wani-wani motongkeun cokor si Oman Sagarubam. Cek Ki Baros bari cungcengkan. Hate Ki Baros rada ngaheab panas oge ngadenge si Oman eleh gelut mah. Sabab salila ieu taya nu kumawani nangtang gelut ka urang Baturuyu. Bener Ki, teu salah Ki. Ayeuna oge jalmana masih aya di sisi lembur Ki. Cenah nama arek ka dieu arek nangtang gelut ka sakabe jawara urang dieu cenah Ki. Cek si Suga deui. Ngadenge kitu rei beungeut Ki Baros langsung euceuy beureum lir beusi atah beuleum. Kakarak saumur-umur aya jalma nu wani nangtang gelut ka urang Baturuyu anu kasohor lembur para jawara. Kurang ngajar. Aya Iwak Nangdang Zujen can jauh sigana saha dewek saha Ki Baros. Keun lamun nyaeta mangruk datang ka dieu diparis-pariskeun da ku dewek tulang beuheung da sia. Cek Ki Baros. Si Edi jeung si Udin oge ngilu kakerot nahan amarah. Malahan dina hate si Edi pok ngagerentes. Aduh, kumaha lamun urang datangan wae ka si lembur. Nu balik sia teh nyarita teh dina hate atawa dina cungur sia teh. Edi nyaki di na bibir Ki. Kumaha na bibir da nyarita kumaha? Nya kumaha lamun eta mangkuk teh urang datangan we ka si lembur Ki. Urang podaran di ditu ambe bebar ngugurna Ki. Cek si Edi. Ilaing ba main podaran we geuning Edi nyawa batur eta sia teh. Karunya ka kulawargana, karunya ka anak pamajikanna. Apan kudu dahar abong-abong jadi kenek Ki Baros manib nyarita teh padu podaran we jeung podaran deulem. Nyaki ulah main podaran Ki. Cek si Udin. Manehna mah rada teu panuju ari kudu main paehan wae mah. Si Udin mah hatena rada karunyaan. Taraneangan beungeut ka Ki Baros dununganna teh. Tuh mana tuh Dadin. Aya jalma ujug-ujug nyeun kaributan ka urang lembur ieu. Jaba suku si Oman geus dipotongkeun deui cenah Din. Cek si Edi embung eleh. Nya tinggal potongkeun di we atuh sukuna ulah nepi ka dipaehan karunya. Tembal si Udin. Beunggeus, jempe. Keun urang daguan we di dieu. Sebab dewek yakin eta bangkrut bakal datang ka dieu. Langan geus puguh aya di dieu mah nya urang warah we eta bangkrut teh. Beres salam olahraga kitu lain. Cek Ki Baros. Si Udin jeung nu sejena kabeh pada unggul. Nalika keur kararitu rentang-rentang katempo di kajauhan tepatna ti beh kidul aya jalma nu keur ngagedi gelempang muruka tengah pilemuran. Eta jalma lempang pada nuturkeun ku urang lembur anu ngarasa panasaran. Tetela eta jalma teh si Ayib alias si Gondewa Sakti teh. Si Gondewa Sakti lempangna gancang kacida. Dina waktu anu henteu lila oge si Gondewa Sakti harita geus nepi di buruan imahna Ki Baros. Hei, Gondewa Sakti. Salah. Hei, Ki Baros, keluar Ki Baros. Yeuh wanohkeun, kaula si Gondewa Sakti sejanang tang ka para jawara di lembur, keluar. Cek si Gondewa Sakti. Atuh corelat, jeleng.
Ki Baros si Udin jeung nu sejena harita pating garaj lang muru kaluar. Oh iya anu ngaran Ki Baros Ki Bandros teh. Cek si Gonewa Sakti bari nunjuk kana beungeut Ki Baros. Nya teu salah. Dewek anu ngaran Ki Baros narik daun sia datang ka dieu. Urang beuna jeung sia ngaran ilaing sia. Wanohkeun. Ngaran kula si Gondewa Sakti. Asal kula ti Gowok Sambalung. Kula ngahaja datang ka dieu arek mecakan, erek ngicip-ngicip ilmu silat ilaing. Cenah di dieu loba jago. Nah bener atawan teu Bandros? Jadi gitunya maksud si lain datang ke dia teh. Bener. Sok ayeuna gerak kumpulkeun para jago urang di dieu, urang dia. Urang adu hareupan jeung kula. Hitung-hitung nya si dijajal pangarti we. Sombong sia. Edi, lawan eta mangkul kadi. Cek Ki Baros bari ngareret ka si Edi, sangkan ngalawan si Gondewa Sakti. Si Edi anu ti tadi geus emosi ngadenge parentah kitu ti Ki Baros langsung we saged. Keun anu ki patut mah bagian uing ki. Culung! Si Edi loncat ka hareupeun si Gondewa Sakti. Panon si Edi neuteub seukeut bari kakarot. Tapi si Gondewa Sakti malah ngagak-gak seuri bangun anu ngahampas naker. Nah nu kieu anu ditah maju teh cacing jauh. Atuh nu kieu mah kaula ngalawan oge samanit oge paeh nu kieu mah Ki Bandros. Cek si Gondewa Sakti. Si Gondewa Sakti nyarita kitu bari ngalenggak seuri. Atuh teu merapna ka si Edi, hatena beuki ngakedur panas asa kadur. Montong sombong sia. Sakumaha jagona dia. Aing teu sieun sia. Rasakeun ieu pangwara ti kaula sia. Ya, culung samrut. Harita si Edi ngagajleng laju nyebrut narajang. Pereup kenca jeung katuhuna pating saleber butbet ngarah kana awak si Gondewa Sakti. Tapi pikeun si Gondewa Sakti entengeun pisan dina nyingkahan jeung dina ngimbangan panerajang si Edi. Cukup kusakali gerakan ngalegot ka kenca dibarung kumetakeun leungeun katuhu keur nepak leungeun lawan anu keur nyeleber. Wuh, plak plak. Solonton. Si Edi langsung nyolonton ka hareup. Nempo awak si Edi nyolonton ka hareup, atuh si Gondewa Sakti gancang malangkeun suku katuhu. Nemprang kana suku lawan. Hiu blek. Solonton. Blak. Gubrak. Si Edi nepi ka ngagubrak nyuksruk kana lemah. Tuh. Cek kaula oge montong nu kieu keur ngalawan kaula mah. Nu rada balik jeung nu rada teuas atuh Ki Bandros. Cek si Gondewa Sakti bari ngalenggak seuri. Si Edi anu ti kusruk hatena beuki panas. Najan awakna nyeri teu dirasa. Cung, gurinyal. Si Edi ngahudang ngagurinyal, tuluy malikeun awak suruntul. Harita nyuruntul rek nubruk lawan. Si Gondewa Sakti teu kaget, cukup ngageserkeun kuda-kudana saeutik. Hiu plos. Tubrukan si Edi nyamos, awak si Edi terus nyuruntul milepas. Cedak. Ngadon nabrak golodog imah atuh bru si Edi nambruk teu hudang deui. Nempo baladna teu walakaya, Ki Baros langsung ngareret ka urang baladna, nyatana si Udin jeung si Nono. Sangkan maju bebarengan,
atuh jeleng-jeleng si Nono jeung si Udin patinggara jeleng. Pontong sombong sia. Koteka. Ciat. Cek si Nono bari ngagorobok. Goblok sia, ngaran aing mah Gondewa Sakti. Lain Koteka. Sia main landihan wae. Aran aing jadi Koteka sia, beungeut sia teh jiga Koteka jurig. Pontong loba bacot, mending lawan aing ye. Yat. Cek si Jajang bari ngarengkenek masang jurus. Nah eta jurusna naon euy? Siga nu erek ombeh geuning jurus deui. Kurang ajar. Ya, jeleng-jeleng. Si Udin jeung si Nono tinggara jeleng narajang ti dua arah. Si Udin ngahantemkeun peureupna ngarah kana Careham. Sedangkeun ari si Nono najongkeun suku ngarah kana Cangkeng. Tapi pikeun si Gondewa Sakti gampang ngeunaker dina nyingkahanana, cukup ngejat salengkah. Bari ngababukeun leungeun katuhu kana leungeun jeung suku lawan babarengan. Bak deus. Aduh. Si Udin jeung si Nono ting galero bari ting bangkieung ka tukang. Teu loba miceran waktu, si Gondewa Sakti langsung loncat bari ngabagi tajongan ka dua baladna anu keur ngabangkieung. Wuh, cedak ceruk deus. Aduh, iya. Keuna pisan kana tonggong lawan nepi ka pating aradu. Gubrak. Si Udin jeung si Nono ngagobrag maring lemah ngabebengkang luhur taneuh. Duanana teh bisa hudang deui ukur ting galerung aduh-aduhan. Cakakak. Si Gondewa Sakti nya kakak seuri bangun anu bungah nakeranan. Tuh. Cek dewek oge nu balik mere lawan teh. Sok geura pajukeun anu jago. Ulah anu model kieu deuleu. Kalebar-lebar waktu. Anu model kieu mah jagona jago kabikang. Cek si Gondewa Sakti seuri lelenggahkan. Nempo baladna geus ngajongkeng deui wae, Ki Baros jadi yakin yen eta jajaka nu ngaku ngaran Gondewa Sakti teh lain jajaka biasa. Tapi saurang jawara linuhung anu anyar turun gunung. Ieu budak ngora. Lain jalma biasa geuning. Aing kudu hati-hati jeung waspada kieu cara namanya hareupanana euy. Gerantes Ki Baros dina jero hatena. Kumaha Ki Bandros? Naya keneh jawara. Jawara asuhan maneh atawa geus beak? Cenah lembur baturuyuk teh, lemburna para jawara. Na mana atuh para jawara teh geura bijilkeun deuleu. Lain ngadon nyadiakeun cacing-cacing cau. Bijilkeun. Cek si Gondewa Sakti. Lang. Ki Baros ngahulang sakedeung. Mikir kumaha cara nyang hareupan lawan. Sabab asa teu guna lamun baladna dikerahkeun kabeh oge. Sabab geus pasti bakal kasorang. Hei, budak ngora. Ulah waka sombong deuleu. Ayeuna leuwih hade. Kaula lawan dia. Kaula si Baros. Kula salaku pupuh lembur baturuyuk anu bakal tanggung jawab keur nyangkalak Andika si budak ngora. Cek Ki Baros bari tuluy celeng loncat ti tepas nuju ka pakarangan. Tah, kitu atuh ari jadi kolot mah. Ulah ngorbankeun anak buah we. Karunya anak buah sina parai. Di mana rasa kemanusiaan teh kolot? Ki Baros langsung taki-taki masang jurus ampuh andelana. Nyatana hiji jurus buhun warisan atau ajaran silat paguron badak bodas ti Banten. Set. Ki Baros ngagerakeun suku jeung leungeun dibarengan ku gerakan-gerakan anu cepet. Nenjok kitu si Gondewa Sakti oge waspada. Teu nganggap enteng jeung teu gagabah cara nyang hareupan baladna. Ki Baros harita sutset narajang. Tapi set
si Gondewa Sakti oge masang jurus kahiji nyaeta ajaran Ki Barada, jurus teumbrak bumi. Ya, Ki Baros luncat bari nonjokeun peureup katuhu, sedangkan lengan kenca masih disimpan dina dada. hiat, hiat. Si Gondewa Sakti rikat metakeun sapasang leungeunna keur ngabendung panerajang lawan. Plak plak. Tenggelan Ki Baros ditakis sawuk, datang deui tenggelan peureup kenca plak, ditakis deui Set hut. siku Ki Baros gerak ngancam kana dada. Ngan orokaya si Gondewa Sakti geus ngejat ka tukang. Bareng jeung kitu suku si Gondewa Sakti ngajalapung najong ngarah kana kekemplongan lawan. Hiu hut. Untung Ki Baros rikat ngagiwar ka gigir. Barang jeung kitu Ki Baros muterkeun awakna, sedangkan sukuna disepakeun kana cangkeng si Gondewa Sakti. Wukiuk siut. Tapi si Gondewa Sakti geus apal kana datangna serangan lawan. Gancang mundur salengkah atuh hiu plos. Sepakan Ki Baros teh ngeplos, nyamos ngahakan tempat kosong. Tarung antara Ki Baros jeung si Gondewa Sakti lumayan bekila beki ragot. Jual beli serangan pilih genti silih tarajang. Warga lembur Baturuyuk beki lila beki ngagimbung jul-jul daratang hayang lalajo tarungna Ki Baros salaku pupuh eta lembur sekaligus pimpinan para jawara ngalawan si Gondewa Sakti budak ngora anu karek turun gunung. Hup hiat. Sawuk hut hiu. Runtuyan panaraja ngahujanan awak si Gondewa Sakti. Tapi kabeh taenukeuna sabab si Gondewa Sakti geus bisa ngabaca arah serangan lawan. Kesang mimiti ngoprot. Ki Baros beuki ngaronjatkeun deui tahapan elmuna. Set hiu. Ki Baros masang jurus tina silat Banten anu dikombinasikeun jeung jurus Cikalong. Hiat. Seak. Jelong. Ki Baros narajang deui leuwih garang jeung leuwih bayangan batan tadi. Tapi si Gondewa Sakti masih mampu ngabaca arah serangan Ki Baros. Cukup dina jurus katilu keur ngimbangan panarajangna Ki Baros. Hup hiat. Bagian si Gondewa Sakti anu narajang. Tenggelan jeung tajongan si Gondewa Sakti ting saleber ngahujanan awak Ki Baros. Plak plak hiu hiu hut. Sakali dua kali mah Ki Baros mampu ngabendung serangan si Gondewa Sakti. Tapi serangan kadituna atuh cedung. Tenggelan si Gondewa Sakti nanggal kana iga burung Ki Baros siu beuk. Ya, duk aduh. Ki Baros ngagero bari nguyungkung nahan kanyeri. Si Gondewa Sakti teu mere omber, sakilar sukuna ditajongkeun deui hiu beuk aduh. Keuna pisan kana dada Ki Baros. Atuh dayagdag hiu blah. Nalika awak Ki Baros keur ngadayagdag teu anta parah deui si Gondewa Sakti najongkeun sukuna kana dada Ki Baros. Atuh jengkang. Ki Baros ngajengkang laju ngabebengkang bari burial buncelik nahan kanyeri. Warga Pilemburan jeung baladna Ki Baros mani nepi ka caraloho eueuh nu nyangka lamun Ki Baros salaku pupuhu para jawara eleh jajaten ku budak kamari sore anu ngaran si Aib anu boga gelar Gondewa Sakti. Sedangkan si Gondewa Sakti nempok kitu musuhna anu ngajengkang ngalenggak seuri. Hatena sugema geus bisa ngarubuhkeun Ki Baros ukur ku sabaraha jurus. Hehehe. Ki Baros. Na diajar di mana? Di mana diajar silat teh? Ngalakah we kasebutna jago kolot. Ari pangabecus eueuh ngan ukur becus ningsat-ningsatkeun androk randa. Piraku ari gelut ngakur sageprakan geus ngabebengkang. Gaduh aing mah. Can ngesang-ngesang acan geus rek modar geuning Ki Baros. Cek si Gondewa Sakti. Pikeun Ki Baros
hate mah panas kaduruk ku amarah diecek itu ku si Gondewa Sakti. Tapi manehna rumasa geus kateter kateti pangarti eleh jajaten. Kula rumasa kateter pangarti eleh jajaten guan dika deuleu budak ora. Ceki Baros bari nyekelan dadana. Golok-golok. Langsung ngagolok ngutahkeun getih bari muringis nahan kanyeri. Lamun geus rumasa eleh aina dewek krek menta madang ka ilahi deuleu Baros. Cek si Gondewa Sakti menta dahar sabab beheungna karasa lapar beteungna karasa lapar. Aya sanggup aya. Tapi ieu cagerkeun heula awak kula deuleu Gondewa Sakti. Aduh. Ceki Baros. Gampang deuleu. Nu kitu mah gampang diubaran ku dewek. Awas. Cek si Gondewa Sakti bari ngadeukeutan Ki Baros. Tapi karek oge si Gondewa Sakti erek cingogo rek ngubaran Ki Baros teu kanyahoan no atuh. Ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.